Saya sedang mempelajari sebuah skenario naskah film, yaitu judulnya Talak Tilu karya Kang Igun Gunawan, redaksi Sumedang Online. Kerja bareng dengan komunitas YouTuber Dharma Raja. Bila mana film ini kita buat, insya Allah akan kita tayangkan di Dharma Raja Festival ya, yang akan datang di bulan Agustus. Mudah-mudahan bisa diputar di alun-alun Dharma Raja ya, atau di kerjasama dengan stasiun televisi lokal yang ada di Kabupaten Sumedang ya. Ini adalah sebuah kreativitas dari anak-anak Dharma Raja, ingin membuktikan bahwa kita bisa membuat sebuah film biarpun otodidak lah ya. Kita akan tunjukkan kepada masyarakat Dharma Raja. Ini ceritanya sangat panjang, hampir ada 85 halaman dan memerlukan figuran pemain sekitar 12 orang. Ini versi film Sunda ya. Kita ingin membuat sebuah film mengangkat tentang bahasa Sunda ya. Yang harus kita memulai bersama, mudah-mudahan banyak yang suka, karena selama ini film-film Sunda sudah mulai jarang ada ya, selain Kabayan atau Kang Ibing gitu. Coba saya akan bawakan ceritanya ya, sedikit saja. Weni ya, pemerannya ada Weni. Teteh, kunaon teteh? Nangis berpelukan. Kunaon teteh teh? Kamari Kang Oos asa teka tingali. Weni makin menangis keras. Dadan sambil membawa masuk Wina dan Weni ke dalam. Atos atuh teteh, lamun dicengcerikan mah moal aya jalan kaluarna. Salaresna aya naon ieu teh? Asa kureuwas. Weni dan Wina duduk di kursi panjang, Dadan di kursi satunya. Wina, Teteh, tos teu sareng Kang Oos deui. Menangis lebih keras. Weni, nah kunaon teteh? Makin erat memeluk kakaknya. Dadan memandang dua perempuan yang di hadapannya itu. Wajah mereka memang mirip. Dadan kaget. Abdi Dadan rerencangan Weni. Tapi ieu teh mana Weni, mana Wina. Soal meni sarimbang pisan. Weni, iya Kang, lancek abdi mah. Menunjuk dengan meluk Weni. Abdi teh kembar. Ngan abdi mah dirawatan ku uwa ka Jepang. Tius 10 tahun. Dugi ka kamari tiasa mulang deui. Dadan, oh pantesan sarimbangan. Mereka terdiam dalam keheningan dan ketidakmengertian. Kenapa Wina sampai menangis sebegitu hebatnya? Saat itulah datang Ustadz Cikirai yang kebetulan melintas rumah Wina dan mendengar ada suara menangis. Ustadz Cikirai, Assalamualaikum. Melihat yang sedang menangis dari balik pintu, Weni, kalapat Pak Ustadz. Ustadz Cikirai, aya naon ieu teh meni asra ruas kieu, katanya sebelum kemudian duduk. Kamana di Jang Oos ning Wina? Natos mulih deui. Tadi mah penak di jalan, siga anu ngemuk bingung. Biasana naros. Tadi mah tonggoy we leumpang. Nya aya naon? Wina,
Kieu mang. Katu sken 8. Sore jalan perkampungan, Oos berjalan tak tentu arah. Oos, aing teu narima kelakuan si Wina, setan teh, marah. Di persimpangan jalan Oos bertemu Burhan. Burhan, halo sobat. Hai, mukamu murung begitu. Oos, teu aya nanaon Han. Burhan mengikuti terus langkah Oos. Kalau tak ada apa-apa, mana mungkin kau mukamu murung. Cemana pula kau ini? Kita berteman sudah lama, jadi aku tahulah karakter mulai. Oos kesalahan meminta Burhan untuk tak mengikuti langkahnya. Ya urusan pribadi kuring, maneh mah geus we balik ka imah. Burhan, cemana pula kau ini? Aku tak tega lah. Sahabat baikku punya masalah, aku tak dapat membantunya. Oos menghentikan langkahnya. Dia memandang Burhan yang sama memandangnya dengan penuh keheranan. Di pikirannya, kenapa tidak dia curhat dengan Burhan, barangkali ada jalan keluar terbaik. Burhan, ada apa sebenarnya sobat? Ceritalah sama aku. Oos menghela napas panjang. Disklop Tuskin 9. Wina, Weni, Ustadz Cikirai, Dadan, Oos sore. Rumah, pemandangan luar rumah. Ustadz Cikirai. Oh gitu, jadi nakang Oos geus keluar ucapan talak. Berat neng, berat. Weni, berat kumaha mang? Ustadz Cikirai. Kudu aya Oos na memandang keluar. Tuh gening, kadiekeun, kadieu jang, seru Ustadz Cikirai. Oos, assalamualaikum. Kor, waalaikumsalam. Oos masuk dan akan duduk dekat dengan Wina, namun keburu dilarang Ustadz Cikirai. Ustadz Cikirai, tong deket teuing jang, da ieu mah geus lain muhrimna deui. Bieu cek Wina hidup geus ragrag talak, sanajan teu aya saksi, tapi di Islam mah eta teh geus sah ragrag talak. Malah teu kira, aduh hidup mah talak 3. Oos hanya menunduk. Di Islam ucapan eta teh teu meunang dikaluarkeun. Komo ieu ku ngaranna salaki sarua jeung talak kaluar sanajan meureun. Secara kenegaraan mah kudu aya sidang segala rupa apanan di pengadilan agama. Komo hidup ngarti kana bagan agama. Oos menunduk dengan muka lesu. Leres pisan abdi hilap, kajurung ku hawa nafsu nepi ka gurung rusuh. Telat mikir yen Wina teh gaduh kembaran. Pak Haji, da abdi teh bakating kunyaah jadi ageng timburu. Ayeuna kumaha atuh Pak Haji? Abdi alwi papirak. Abdi masih hayang panjang duriat. Abdi nyaah pisan rujukan abdi. Pak Haji. Oos menangis sesegrukan. Ustadz Cikirai, bisa wae anjeun ngahiji deui ngan agama urang geus netelakeun aturan anu panceg pikeun umatna. Eta aturan teh apanan pikeun kahadian umatna oge. Ku amang urang baca surat Al-Baqarah ayat 230 regepkeunnya. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istrinya, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Oos, janten kedah kumaha atuh abdi Pak Haji? Ustad Cikirai, kapaksa sineng kudu kawin heula jeung batur, kudu aya nu ngahalalkeun nepi ka dicima ku salakina, kitu cek Imam Ibnu Katsir nganafsirkeun eta ayat. Tah ayeuna mah kumaha pamadekan hidup duaan we Wina. Najana teh abdi masih ke Kang Oos, tapi lamun kedah kupingkeun diucap talak mah abdi teu wantun Pak Haji. Ku ayeuna ge asa mendakan gelap tengah poe ereng-erengan. Komo dugi ka nikah alatan saeureun mah abdi teu ikhlas Pak Haji. Ustad Cikirai, kumaha tah geuning kitu jang Oos? Melihat muka Oos yang masih tertunduk, Oos dia bangkit dan memegang kaki Wina. Atuh kumaha akang Nyai sing karunya ka akang teh nyaah keneh, sayang keneh ka Nyai. Wina menangis. Mampura kakang, lain abdi teh nyaah deui ka akang. Abdi ge sarua nyaah, malah kajadan samodal kieu teh satadina matong aya dina carita urang. Ayeuna mah urang sidam dina hate urang sewang-sewangan. Kadeudeuh ka nyaah aturan Islam geus pasti keur kahadian umatna. Ayeuna mah wayahna. Urang masing-masing deui jiga baheula. Dislop tuliskan 9 3 bulan kemudian. April, Oos sore saung sawah. Menampilkan pemandangan sawah dari atas. Oos, April, bantu kitunya. April duduk di sisaung sambil membersihkan cangkul. Asa berat pamenta maneh teh, nepi ka urang kudu ngawin Wina. Berdiri dan menang kosong ke depan. Kumaha oge Wina teh babaturan uing, urut majikan maneh. Membalikan badan berhadapan dengan Oos. Oos, terus kumaha? Tega maneh ka dewek teh bisa rujuk deui ka Wina. Maneh apal kumahanya sayangna dewek ka Wina teh. April puguh halatan eta duduk di dekat Oos. Maneh jeung Wina teh ibarat Adam jeung Hawa, uing ge kacida hookna. Basa maneh nyebutkeun geus nalak Wina teh. Aslina teh ngarti ku pola pikir maneh, nepi ka wani nyebutkeun talak tilu sagala. Musik. Nafsu April euy. April nafsu mata kaduhung, badan nu katempuhan. Oos, uing ngaku salah. Kumaneh rek disebut naon we oge pek wae. Pokona maneh ayeuna kudu ngalamar Wina. Jadikeun pamajikan, terus gawean. Isukna ceraikeun deui, ku uing rek dikawin deui. Apanan kudu kitu heula cenah. April moal nyerieun hatena. Oos, moal. Manehna bogoh pisan ka uing. Apanan maneh ngawin Wina mah ngan ukur saukur api-api, ngan sakadar ngajalankeun syariat kudu ngadikawin ku batur, sameme rujuk jeung uing. Skenario eta nu alus cek uing mah. April Kek kuing dipikir-pikir heula, asa berat pamenta teh. Disklop scan 10 pagi warung Birum Andri Bahwisesa.
pemandangan sekitar warung Birum dari atas. Kor, hahaha. Seserian Andri, lamun Neng Wina jadi ka Abah, uing cacarekan rek nanggap organ tunggal grup Alpira Entertainment. Artisna alus eta mah, tapi naon jang cek Bah Wisesa, dages pasti beunang ku Abah. Andri, lamun ka uing kumaha? Bah Wisesa curig, maneh ge hayang ka Neng Wina. Andri, normal atuh Bah, komo uing bujangan, Abah mah geus boga dua. Bah Wisesa, gandeng maneh bising gandeng ku Birum turun jikun Abah. Andri, oh gitu, apal Bi. Bah Wisesa, curig cepet